Assalamualaikum guys. Aduh, iya loba anu ngomen jeung loba anu nanya ka Ece cenah ieu kumaha carana ikutan di Facebook Pro. Pokona mah daftar kudu real akun, ulah akun fake Asia anu akun pet anu eueuh beungetan mah pokona mah mun miluan FB Pro kudu real akunna hiji. Dua, kumaha cenah carana lamun hayang berkembang Facebookna atawa loba followers hiji kudu sering loba ngupload video minimal sapoe hiji dek 10 ge teu naon pokona mah upload unggal poe dek saberiji oge tah mun hayang loba followers neangan video nyieun videona anu menarik dek cuntak centik liang bool itik dek cigah buri kumaha oge pokona mah upload nu penting mah anu menarik followers dua tah katilu kudu minang interaksi ya ameh berkembang FB Pro nah interaksi malah bebas dek ngomen komenan aya 100 dek 1000 oge pokona mah balas nu penting mah interaksi dek interaksi jeung jurig jeung dedemit jeung kunti jeung naon ari bisa mah pokona mah interaksi. Opat cenah aya nu nanya dina FB Pro jadi duit henteu ieu lamun eta kabeh udah mencukupi hiji kudu boga 5.000 pemikut. Dua pokoknya mah jam tayang geus 60.000 jam tayang memenuhi syarat tah eta bisa dibayarna ku iklan iklan teh $100 teh $1 teh 15.000 dalam jangka waktu $100 baru bisa dicokot Asia eta ge cenah da ari aing macan pernah dibayar jeung acan dibayar tah jadi duit dibayarna ku iklan mata kudu minang ngupload video di reels sia dek sapoe pokona mah sapoe dek sakali dek 2 kali dek 10 kali ge pokona mah ulah poho upload video tahnya jadi duit ari kitu mah geus memenuhi syarat mah jam tayang 60.000 eta pengikutna followersna geus 5.000 dalam jangka ting sataun dek sabulan dek 2 bulan lah eta mah kumaha milik urang we pokona mah lamun ke jadi duit pasti bakal bayarannya tah engke lamun aing jadi duit kayak ku aing dibeja-beja dina video ku aing diuploadkeun dina video tah aing oge matak minang oge ngupload video ngabacot norotot dina video sosmed teh naon sia hayang duit aing teh besi hayang nyaho mah oma tah sakitu we ti aing mah anu kealaman ku aing mah mun jadi duit acan kayak ku aing diupload mun jadi duit